diajar, ayo orang mendoa di kawitan, mendoa rengse. Bukuna keluar-luarkan. Sok, kami siap diajar mah buku tulis, kami ya buku paket oke. Aditya, dongkap, Agung, kok sadayanya absen di LMS-nya, di e-learning. Ya, nuhun kami atos. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, dinten ayeuna urang masih tiasa lebet ya diajar terus mulai diajar tatap muka. Dinten mingguan ayeuna kalaresan hidup kebagian jadwal tatap muka ya alhamdulillah margina urang nya tiasa kena kumpul lah gitu di luar sanes mah aya nu panginten ayeuna juga serang Covid-19. Ibu pada naros ayeuna mingguan kamari hidup diajar naon materi naon? Diajar materi saja Bu. Saja kan itu naon? Unsur saja Bu. Mingguan kamari hidup tos dipiwarang ku ibu pikeun milarian materi ngeunaan cara midangkeun sajak. Ya salah sahijina aya maca sajak. Tapi cara midangkeun sajak teh lain maca sajak unggul. Aya 4 hiji carana. Ya. Cobi anu kenging bola kertas ieu nu kenging sebutkeun cara midangkeun sajak luyu jeung gambar anu aya dina kertas ieu. Ka atas. Cara anu kadua kumaha? Cara mana? Gibar Bu. Gibar. Givar. Sok givar. Naon? Cara kedua nyata Maca saja Bu. maca sajak. Cobi tingalikeun eta mah. Oh nya leres eta mah aya teksan janten maca sajak. Cobi aya nu tiasa nyebutkeun teu 4 cara midangkeun sajak. Cobi sebutkeun. Maca terus deklamasi, musikalisasi, dramatisasi. Leres apa lah? Manfaat diajar maca sajak. Nu kahiji bisa ningkatkeun rasa simpati atanapi kepedulian sosial. Tujuan pengajaran dinten ayeuna nyaeta setelah menyaksikan video tutorial membaca sajak, siswa dapat mempraktikkan pembacaan sajak dengan tepat dan bertanggung jawab. Nah, teknik penilaian anu ke bakal digunakeun ku ibu nyaeta unjuk kerja. Ada unjuk kerja teh sami sareng praktek ya. Praktek pikeun macakeun sajak dina wangun video anu diupload ka Google Drive, laju kirim linkna ka Google Form. Nah, ice breaking heula. Ibu rek nyaritakeun lagi. Krisis kepedulian. Damet ayeuna ya zaman media sosial, zaman teknologi anu canggih, hidup ngarasa teu kepedulian manusia teh jadi turun. Ngarasa teu? Ningali jalma anu labuh misalna ya, atawa aki-aki nu geus bongkok mawa barang limpidnya, lainna dibantuan kalah divideokeun. Ieu salah sahiji cara napikeun ngumpulan krisis kepedulian ieu bisa ku cara maca sajak. Ya, maca sajak di dieu nyaeta maca sajak anu digalantakeun. Hideuk macakeun sajak aya nu nempok. Tah, eta salah sahiji carana. Kunaon? Tadi disebutkeun ku ibu dina manfaat. Sajak bisa ningkatkeun kepedulian sosial. Nanging ayeuna mah murang kali itu khususna teu acan tiasa macakeun sajak anu leres. Kumaha carana ieu?
hidup. Redepkeun tulis hal-hal penting dina video. Ya. Pek ku hidup cantumkeun teknik maca sajakna kalayan ngagunakeun hiji pulpen beureum pikeun nyirian bagian sajak anu dibacakeunna ku sora anu tarik. Tanda garis miring hiji eta kanggo nyirian sajak anu tempona gancang. LKPD na pasipasikeun bilih aya kecap anu teu dipikahartos. Tiasa ibu nyata kamus 2 hiji ya tiasa namun ka ibu. Terus pilarian referensi tina internet mangga dan nyandak handphone ya tina bahan ajar oge mangga. Terus ke tina video anu dipinang. Kita cek mana Pak? Mana? Ya juga Aku yang agak wakil mana baik? Gadin lah. Ayeuna dia ibu bade midangkeun video cara maca sajak. Pek tulis langkah-langkahna didinya kanggo diturutan ku hidup. Ya. Dina danteun ayeuna simkuring bari simedangkeunaan cara-cara atanapi tutorial macakeun sajak. Kinten-kinten maca sajak sami jiga maca carita teu nya. Rumawi kitu regepkeun tutorialna. Wilujeng nyakseni. Handapkeun mata poe kamardikaan. Basa mega bodas ayang-ayangan tilang sora barudak awon ceun itulah rasa telah bebas negeri kita Indonesia merdeka. Itunya hanging ilmu teu? Hanging nya geus ditulis. Terus ya, mangga. Upami kitu video mah geus hanging ya, tina video pengajaran geus hanging, mangga pilih bade ti internet, bade tina bahan ajar oge pasti aya ya. Pek ayeuna kerjakeun LKPD nomor anu kadua sareng anu katiluna. Ya, sok aya mulai diskusi deui. Mana ya? Mari. Iyalah. Mana? Pendek. Ayat geus sajak pendek. Lihat itu sajakna. Tanya. Pendek kan? Pendek. Dia tulis kan? Oke, Kang tulis. Marambah dina bayah teh kan bayah teh HP janten dina HP waktu itu aya dina HP bener ngancik aya Sanubari sama. sami naon sanubari teh Partai. HP muhun sami bae ya so lamun hidup keur kitu keur bogoh kerja cinta Ngumpul mana rasana kumaha berarti nada bunga semangatnya ulah panomana oge ieu pas semon ekspres ngadan lagi kudu garis deui kudu kumaha sih keur bogoh ulah udah medun ditetep diharap sieun dipilih digigir aduh disawang di tukang danjang diberang ka bayang-bayang dipeting ka pipi. Nu kadua deklamasi sajakna urang nyekel teks bener-bener diapalkeun teks nya geura tabuh
goong maneh jauh ngaduhan dalu jeung sora goong mulihan. Nah, teknik maca sajak ya. Nu kahiji aya nada. Nada di dieu nada nyaritana kedah jiga kumaha. Naha kedah ambek, naha kedah bunga gitu juga tadi anu kelompok hiji nya Bilal sajana ngeunaan cinta eta geus bener nada macakeunna. Bunga we manehna teh jiga kerja tuh cinta ya. Cobi pikeun nyimpulkeun materi kagiatan dinten ayeuna. Mangga bade saha? Nah, Bilal, sok Bilal. Sajak ayeuna teh aya opat cara maca. Kahiji maca, kadua deklamasi, katilu musikalisasi, kaopat dramalisasi. Ya, leres. Eta nya bageun alhamdulillah hidup tos diajar macakeun saja, tos biasa nyimpulkeun ayeuna kantun evaluasi. Evaluasina kanggo dangan ayeuna mah perwakilan bae heula ya saurang atau mati 2 urang. Sisana engke hidup mah damel video saja. Bade jika dihibukeun geuning ngangge lampu nu poek atau nanti disawat kumaha bebas. Ya, maca saja berarti teksna kudu aya. Nya bageun sahaos diapalkeun ge. Mangga perwakilan ti kelompok sabaraha heula ya? Nu bade kapayun? Chandra heula. Ya, sok Chandra heula. Mangga Chandra. Sunda tanda Durata goong maneh jaluk ngajungan dalu jeung sora goong mulian malar batur nyarambeun hideung teh geuning teu pireung. Nuhun, tadi Chandra macakeun sajak epiknya nu sumanget tentang kepahlawanan. Sok ayeuna itu hoyong saurang deui macakeun sajak anu lirik. Sajak cinta. Ditetep diharap sieun. Dicilik digigir leungeun. Di sawah di tukang nenjang. Di berang kabayang-bayang. Aduh nuhun bageut anu tos tampilnya kalayan percaya diri Sandra Bilal nuhun ya eta tos lumayan sae gitu hantun terus diasah deui nya hidup anu di bumi ya anu bade tugas ngadamel kieu kedah langsung sae ti Sandra sareng ti Bilal. Emprak sakali deui kami Sandra sareng kita ngagambarkeun perasaan anu aya dina sajakna gitu. Hatur nuhun kantos aktif, kantos naros Diki, Bilal, Rafa, Chandra, sadayana ya hapunten teu kasebutkeun ku ibu hatur nuhun anu tos menunjukkan percaya dirina bertanggung jawab. Ya, hatur nuhun. Nu sanes kapayuna kudu ditingkatkeun deui keaktifanana ya gitu. Terus ibu bade naros ka Bilal, Bilal. Nya, kayak Bilal nya. Bilal materi anu pang dipikaresepna atau digampil gitu. Bilal nu pas palebah mana? Pas latihan maca sajak Bu. Oh, ibu masihan wartos minggon salajenna urang bakal diajar ngeuraan aksara Sunda. Bukituna hidup di ayeuna milarian referensi di YouTube tina buku ngeunaan aksara Sunda. Ya. Ada heula we tutup pengajaranna ya. Sok Bilal. Saya go. Saparantos diajar hayu urang madoa dikawitan. Madoa rengse. Ya. Hatur nuhun tina sadaya peratosanana, hapunten tina sadaya katiranganna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.